Haji Jamal kolot-kolot umurna 67 tahun kirang langkung. Hari ngaji masih kena sisi dia. Tuh kalemat. Sebenarnya lamun dakwah kalemat kan pasti HS nyutolak balik kursi na mobil makan okan. Urusan sisiniran mah tong cerewet kan. Komo dipigawean aku kiai na kiai ge sieun kana neraka. Daripada sholawat di genangan, di hitaran, di bangsingan kang mending kene sisiniran henteu ngaledek nabi. Cak urang regetkeun. Diajar satik-satikeun. Beureun ini dadahareun Bang emoji atuh bacaan. Menuju juga dinya watak tempat. Mending kana sisiniran daripada sholawat di genangan, di hetaran, di bangsingan, di empratan, di lalal-lalal gabung awe jeung lelaki lain mahram. Henteu we ngaledek nabi. Sabab kita diharamkeun ku nabi, kali-kali pecemberehakeun nabi, ceuk saeun double handal hina nabi. Pantas keur bangga hina ge ka para habaib jeung ka para ajengan bentuk jaga geus mun cicing. Sing horeng ka nabina geus kaalawi cicing. Beuling di dieu jadi mana atuh? Ari sisiniran makan. Komo lamun nyopot kana golongan ma'ajib. Yumsahu unasim fi akhiri zaman kirodata wa konajiro. Bakal disalib umat kami cek Nabi di akhir zaman rupa monyet timbuhu. Na'udzubillah semua na'udzubillah. Cek sahabat ya Rasulullah nahan teu nyarios tenyangem karena asyhadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah. Naam kan tenan maca eta kana eta kalimah cuman saeutik japut gabung jeung lalaki hitar-hitaran bangsing-bangsingan dangdut-dangdutan nepi ka ngaraleno nepi ka isuk. Nah iroda tawahana jiro cek Nabi isuk bakal dilupakeun begitu model geus Nabi geus rok beda ke hukum. Kalau sembilan tahu. Haji Jamal pakai sisiniran boro-boro Haji Jamal lain kiai lain ajinan cuman bau-bau kiai. Mending kene bau-bau kiai tibatan jadi kiai bau. Aya kira-kira kiai bau moal aya. Nu momet hayam oge hukumah dulu make minyak sengit rek bau di mana dan ari sifat anda jelema kabeh ge sahat teu boga salah maka kalau nyeun surga nyeun neraka da kabeh ge jelema aya setanan aya hiji sewang malah cekan ke nabi eta teh lain CRT aja nabi kan ditaruh sahabat iya kak disalira deui Gusti aya setanan sumuhun di kaula ge aya setanan cek Nabi. Dan setan di kaula mah cek Kanjeng Nabi Allah nu maha kawasa nulungan ka kaula nepi ka setan nu aya di Kanjeng Nabi asup Islam. Makanya setan nu di Kanjeng Nabi mah tara mawa kana kagorengan selalu mawa kana kahadean. Ai setan nu dia urang mah mawa ka Persib. Dangdut, bawa kagoyang domre, bawa kana renten, bang emok beat, nah dibawa set. Ulama bilagah nu tersohor sampai kanyontoan bet kusinir putarucing. Soloyong kaparti negeri meser ubar jeung wadahna upami hoyong sapaat Nabi sing saleueur maraos sholawatna cek ulama bilagah bade takrib cek Jawa nama mimprilingi cek urang nama sisiniran ulama bilagah
Pala sakapeung ulah mabilaga nyongkot ku tarucing. Aklun fil batni wa ruj fil zohri. Dahar tina beteng modal tina tomong. Aneh dahar mah tidak paham modal tina liang tai kari-kari tina dahar tina beteng modal tina tomong. Ceuk ulama bilaga eta teh disebut tarucing diaranan bade ilgoj. Ceuk ulama bilaga ceuk Jawa nama dencang dimakan ceuk ulama mah ditarucingkeun subuh geura subuh pakena beudem kan harus kayu dijile kana tomong. Oh ceuk ulama bade ilgoj malah dibetan bisa yang nyawan cenah teh. Itu tok ilgojum netiko kutanjil otak nisun tok imah. Dipikir-pikir ajeng ilmu mah jika gagawah tapi mana dah jeung ilmu mah boboro nyaritakeun kana ngaji kana dakwah modal ge jika merenah tapi nyangsang tina tataban. Batak pen bun ngebuntet ayu agak beteng burayut kurang tanaga tepung kirong teu kaduga lolobokeun mitoha eta minatu edan mun maot nah husnul khotimah si jemulnya tuh bagja alhamdulillah ngatu bisa maledok ya taan baju kita ayam jeung calana moal bisa halus ge cawau pokok dina laping halus ge batu dicipok batak ditampil mana mah nepi ka lecet itu hak lah mikir ban pisin para dah ku bejigna boga anak itu Kang usul khotimah ketak abi mah di mana-mana ngaduakeun asaan usul khotimah mesti ka tukang taluh mereka aya usul khotimah gongan ka amul Kakang tong hayang guru kabe tong hayang muka panon jero sabab muka panon jero teh katempo tabiat jelema tukang hidup ieu. Omong lamun melong ka awewe jero-jeroeunana ge katempo pataping tara nempo ka awewe. Ai katempo mah dari nempo katempo. Dari ngaji sisi jalan mah kudu loba eureun pan loba motor liwat kudu dihormat motor sing tak diureukeun ku pentingna Kang Sotin mata husnul khotimah mah kajel teh ngirupna tunggul di paruca tang dirempak tukang bobok tukang tarok tukang ngalaan anrok muni komo anrok ranama bebengok seta di kebon kapol aya bejana dicek dam ayah bejana maleman takbir ayah bejana dikeopak ayah bejana gesikuruk ayah bejana modal di jalan ayah bejana lamun maut na husnul khotimah jablay bagja alhamdulillah hadir belai hadir belum tentu jablay kana neraka moal tukang iklan ke kagorengan jablay itu bakal kana neraka. Kos berat iklan ke kagorengannya hos 1000 urang kagorengan batur diiklankeun urang batur digogoreng urang dihampuran dosana ari dosa urang. Allah. Dia ngabukakeun kajaban. Kakek sok dek deui tahu kagorengan batur. Pun ka alusana boleh iklankeun boga nama ganjaran ka urang ai kagorenganna wala tajassasu ala auratil muslimin bal tajassasu ala khairatil muslimin wing tarana abeja-beja kagorengan musonit ka mesti dipatapkeun kagorengan tapi pengajian itu kahadian musonit boga ganjaran tuh sapaat tuh minum heula tuh. Maka dina sapali katerangan mun nyokot kana ayat
hamaji masain main binamin tuduh kabulet bin mugiro cek ulama salaf soleh mulai bin mugiro teh panikana hiji keras kepala dua sok kagok goreng batur tiga tilu sok nyaram karena kehadian kaopat kumaha aing cek aing mah mesti salah bener-bener ya tetap mesti salah ya lamun geus jelema mah boga kalakuan itu resep mikir-mikir batur ngagogor aing karena kehadian batur maka eta jelema itu ulama salaf soleh termasuk anak jadah eta kitu paningkan maka paul tukang ikan ke gorengan batur teh Allah ada malah ayah di depan mau atau jam madun ngajar ge seuri ulah nyirian mana partai katara aja madunnya bedul sia eta menikulan goreng jam jelema ya Allah karoban dekat husnul khotimah mah gini kan oyong husnul khotimah oyong apal husnul khotimah apal lamun modal ti heula opeh paneul eta husnul khotimah lamun modal paneuri opeh ti heula eta mah wau khotimah sohor taikan joel awas kan lamun urang teu khotimah moal bisa disapaakan ku Rasul da iman teu kacana naudzubillah maka digentingkeun iman kewaspadaan iman Islam apa itu terjadi masalah tapi iman heula apabila iman padari Islam heula aya bahan jadi wadok motor benang bangsa motor di sagaranten tapi sakete pena agama Islam nah ya Islam motor si goreng iman belum masuk Gajang kafir, geus aya keimanan, sang asup Islam, daekeun ngabangun ngajariahan masjid, kapakin miskin, nyumpun orang Islam. Aing iman geus aya mah, nutup korek abdi jepret. Ieu mah rajaban urutan 50.000 jelema beunghar. Allahu Akbar berarti iman sang asup. Wingat wae. Menang opat uli juta uli pakai udunan pejabat aja dari bakal datang ke nanti baru dah inti uli ya Allah ya Rabbana mata kusonip merebedakan nahmaduhu di depan Pak Pesantren nahmaduhu jalla ala in'ami bini matil imani wal islam nahmaduhu sok bisa mah sok ada kusinen